Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun di dieu simkuring bade ngadamel tugas bahasa Sunda ngan satacana tepangkeun abdi Tiara Manur Habsya, abdi Adelia Salsa Putri, abdi Dava Rafaela Noval, abdi Samuela Tramaswari, sareng aya Dega Surya Dilaga. Hayo. They say into your early life romance came, and it 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 wabarakatuh. Sampurasun. Di dieu abdi sareng rerencangan bade nyobian Sampurasun. Di
Di dia abdi sareng rencangan bade nyobian kadaharan Sunda. Nyaeta aya gemblong sareng getuk. Nah, gemblong teh naon? Gemblong nyata salah satu hiji kadaharan Sunda. Gemblong dijieun tina tina adonan tepung beas ketan, aci jeung kalapa tur digoreng anu minyak panas. Ari getuk Getuk mah ti singkong atawa ketela pohon. ayeuna hayu weh urang langsung nyobian gemblong sareng getuk. Ya. Aya kalapana guys. Aya kalapana. Mantap. Ribu guys, tapi enak minta ampun guys. Meserna di Kosambi bilih bade. Telepon abdi. Some of the old songs, sir. Yes, ma'am. Been a long time. Halo, saya Danaina. Jadi di dia abdi bade ngajelaskeun naon sih seblak teh. Nah, seblak teh nyaeta salah sahiji kadaharan Sunda nu dijieun tina karupuk. Cikur. Cikur. Cengek. Mun resep lada tah nganggo cengek. Samai garing ge aya. Ya aya sosisna. Cilok. Sosis mah. Oh iya cilok, ya baru tahu ada cilok mah. Sok atuh cobaan. Kumaha rasana? Kayak kerupuk. Ya aya samai oge. Aya batagor gering. Ay cilokna Ya ge aya telurna tuh tinggal. Mantul. Kumaha tah nolep. Aduh. Yuk ah, mangga tuang. Nya pokona mah geus warareg kabeh. Iya ih. Hey, ayo ah, orang arwi. Oh iya bener, ayo. Bener. Untung we inget baliknya teh. Salah. Nya sakitu wae vlog di kelompok ieu punten bilih aya Kelepatan. kalepatan atanapi Please, hampura ya guys.
ayeuna arurang bade ka Galeri Sunda. Galeri seni. Salah. Galeri Sunda seni Sunda. Studio Rosi. So guys, di dieu teh aya peraturanna. Oh, bukan nih. Oh, ceritana. Interruption. Gak kieu. Ini tanggal beneran, Pak? Ini tanggal beneran udah. Oh, ini tanggal bapaknya. Objek ini mana?